bismillah. Ulah make bismillahirrahmanirrahim. Aturanana ya Allah. Bismillah. Ulah make rahman-rahim. Abdolna ajeuna nek make bismillahirrahmanirrahim mah teu mangga bae. Ngan utamana mah geus bismillah. Cek pancena kiai nanggung amat. Sia mah nanggung. Dibere cara segala nanggung segala naon sok leuwih sia. Heran aing mah boga murid tarolol kabeh. Hiburan ieu soalna nek hujan masalahna ieu. Ai gaji bari hiburan mah kieu. Nah, kumaha emang cenah kieu nu mantak ulah make Rahman Rahim? Baca maknana. Kalawan nyebut jenengan Allah, sifat Allah Ar-Rahman anu maha welas, sifat Allah Ar-Rahim nu maha asih. Aya mencit. Welas asih tah lain. Tuh kan jagoana ulama masyaallah karim. Lamun urang teh dijelaskeun ku ulama, atuh teh urang hebatna ulama zahiron wa batinan. Ngajelaskeun padahal fikih tapi dilempengkeun teu akur maknana. Masa Rahman Rahim menci. Tuh kan oh ya geus bismillah atawa bismillahna kadenge ku ceuli Rahman Rahimna ulah bismillah Rahman Rahimna jerat bismillah atawa ya kan atawa tuh kan pikir mah kos kitu tah can anggeus bismillahirrahmanirrahimna ai ku urang mah kadenge asa ulah kadenge ku embe. Ya ulama pohara ngabahas tentang kadinya ya Allah ya Rabbi ai ku urang mah masalah aja urang mah tetep hubungan sebab Rahman Rahim tapi lamun kadenge ku embe bismillahirrahmanirrahim embe ngadenge Rahman di mana cak embe Rahman Rahim di mana nu maca kula kadenge ku ceuli embe geus bae urang bismillah paling cak embe maca naon sia Tayyib pikir teh datang kadinya pembahasanana lah cenah cek saulama kulantaran kagok urang maca bismillah jeung terbiasa bismillahirrahmanirrahim mangga bae ngan teu utama bismillahirrahmanirrahim geus terbiasa doang tah sunut urang bismillahirrahmanirrahim eta geus terbiasa masalah nu bagus mah bismillahirrahmanirrahim belajar hati abeh bismillah ternyata tamat tapi tekadengian kudu dipencitna kartikan ku urang ya Allah yang mentek dina kitab da wa ayyaqula bismillah masya Allah kali